BDP-nya Bu. Gina aja. Zaman kiwari mah geus kaciri cirina desa atawa kampung anu katerapan Bang Emo. Naon katerapan naon? Buhana. Kahiji make motor Scoopy, kadua make jaket, katilu make helm Hello Kitty, kaopat dan ada juga orang kota. Tapi ternyata dibandingkan jeung Ibu Pipit, Ibu Dini, Ibu Hana, jeung Ibu Depi, geulis keneh ibu-ibu. Balikan ibu-ibu. Artinya ibu-ibu ulah kawas anu sebutkeun tadi. Lain monyet tapi lutung. Terus Lutung bodas, lutung hidung. terus Bang Emo asup ka kampung. alah Warga linglung tembang itu. ya Allah Sanes kitu. Nya, euceu adu oge ripuh urusan dengan Bang Emo mah. Nya euceu ripuh pisan. Yo nya euceu budak anu sakola teu kaurus. Salaki digawe gelak-lak dasar teu kasabar euceu. Ripuh sayang leureun abi oge. Ibu-ibu, bapak-bapak, iya mah sing emut we ka ibu-ibu, ka bapak-bapak, warga sadayanan aya di dieu. Upami aya Bang Emo, teh mending kene tinggalkeun we nya Bu. Kumaha tinggalkeun nya Pak? Mana di dieu nu kantos? Aya hubungan jeung Bang Emo aya. Bang aku. Lamun ibu berhubungan dengan Bang Emok mah. Di dieu oge Bu, aya contoh. saha Pak Erwin. Pak Erwin. Tuh tinggal ibu beli gaya di kacamata. Pak Erwin teh. Yo ibu Pak Erwin mah. Teu katung-tung bulan ngan lieur we tuh. Ayo we cak ada cingring yang anti mayani nya ka Bang Emok ibu. Kurang tanya. Pak Erwin. Bang Emok teh kabayar aja. bawa Pak Erwin bawa Tancang. Ada apa pada kalian? Apa ya? bawa Ibu Pak Erwin mana? Sayang tuh. Ayo, Pak Engar. ponok mik lah ponok Engar. Sok Engar, Bapak. Ya Ibu, iya Pak Erwin. ada Ini bayar ayo kacamataan Bang Emok teh kabayar wae. Ieu mah curhat we nya Bu. Abi mah ieu teh puguh hayang ganti salaki. Bu. Hayang mah boga salaki teh jiga pantun. Boga salaki teh hayang mah Bu. mana pantona mana bawa Mana? jangan mana panton Mana? Pawe, yos pawe. Ali. Tapi abi mah sok aneh Bu, sakapung mah ka Banten teh. Dina nalika dihurian ku abi, Banten masak ku burung putang siga ucing. Ngerti Bu ka Banten teh, di baku naon. Aneh pokona mah ka Banten teh. Tuh ini. Sok, kadang sok yang nanya. Abi mah sok nanya sakapung mah nya ka jadi sorangan lamun keur ngaca teh. Ari Pak Anton disebut ka istri. Jangan ngobrol teh. Lah centang. Oh, jangan. Ari Pak Anton disebut ka istri, tawa ka ucingnya. Pantan. Ari Pak Anton disebut ka istri, tawa ka ucing.
PDP-nya Bu. Gina aja. Nah,